di akhirat jelema ngarumpul kabeh triliunan manusia. Tanya ku malaikat, hei manusia, hayang ka mana ieu karumpul di dieu? Surga. Cek malaikat, lamun seperti kos kieu ye ka surga hese teknya. Antri hiji-hiji hese, sakaligus ge hese, maka ieu aya aturan ti Gusti Allah nu gagah waktu di duniana, nu berani waktu di duniana, misah belah katuhu. Anu teu gagah teu berani belah kencak. Cak lalaki berani naon ya? Berani nyandong. Wah, awewe anu di duniana dicandung, salakina anu berani nyandong katuhu. Anu di duniana teh nyandung kencak. Insyaallah. Maksud lalaki ieu lamun dikakatukeun ka sorgana ti heula. Wah mantap. Oh, nu nyandung angkat jempol opat. Awewe nu dicandung ka katuhu, lalaki nu nyandung ka katuhu. Suami istri. Hai geus siap. Aya jelema nyolonong ka dinya. Set. Cek malaikat sieun nyandung teu? Henteu. Ieu mah teu meunang, ieu mah nu ditiheulakeun ka surga nu nyandung. Kula titah ka dieu bae ku pamajikan cak kana ieu tuh di ditu. Teu bisa cek malaikat, teu bisa. Kula dipaksa keula ka dieu bae. Cek kana mana pamajikan? Tuh, gerokeun maneh, ku malaikat gerokeun. Hei, kunaon salaki titah ka dinya bae? Aya beti heula cak kana teh. Bantu nyandung. Ku kula di dunia waktu di dunia nyana tidak nyandung teu daekeun. Cek nyana geus titah ieu mah geus titah. Teu daekeun bae. Sallallahu wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rahim wa syaratuhu lan utawi syarat ijabil at-taklifu iku taklif illa sakrana angin wong kang weureuh wa ilmu tahrimihi lan weruh ing den haramkeunana zina wa hadul musani ar-rajmu lan utawi hade zina muson iku den ranjab wa huwa lan utawi muhsane mukallafun hurun iku wong kang mukallaf tur kang merdeka walau zimiyun lan sanajan ay walau huwa lan sanajan utawi ia mukallafe iku kang bangsa kafir zimi atawa lan sanajan utawi ia muhsone iku kang bangsa kafir gaya bahasa fatahu kang nyilemkeun ia muhson atawa mukalaf ing gegendinge ya mukalaf bikubulin kalawan kubul fi nikahin sahih ing dalam nikah kang sahih la fasidin ora nikah kang fasid fil auzari ing dalam mungguh kaula wal asahu isyratu taghibi lan utawi kaula iku insyaratkeun nyilemkeun hala hurriyatihi ing dalam tingkah sifat merdeka mukallaf wa taklifihi lan den taklife mukallaf
wa annal kamilaz zaniya binakisin muhsanun lan satuhune wong kang sampurna kang zina binakisin kalawan binakisin kalawan kang kurang persyaratene iku muhsanun wal bikrul hurumiyatu jaldatin lan utawi parawan kang merdeka iku 100 jildan wa tagribu amin lan den tulung den buang satahun ila masafati qasrin fama fauqaha tekamaring lalakon sakosar maka barangkang tetep ing dalam sadukuring masafati qasrin wa idza yana liman mujihatan falaysa lahu talabu ghairiha lantet kala nang tuakeun sapa imam ieu ngaji mah kita ngaji marawa kita anu teu kita boleh ngaji teu kasih nyilib da mah lantet kala yang tukeun sapa imam ing arah ing jihad rugi teu bisa baca kita baca hirup dan naonan atuh dahar nginum baik falaisa lahu talabu ghairiha geus rugi we pokona mah rugi jasa teu bisa baca kita teu nyaho informasi gaib teu nyaho teu bisa baca kita baru teu kita naonan ngan gegedean awak doang rugi sia hara kunaon itu sia kunaon jadi bararodo tolol awak bae lintuh pakaian bae bagus macam hitam tebecus nanaonan sia hirup tolol falaisa lahu talabu ghairi hafil asar maka orang lain ikut tetap kadue wong panyupri ing lian masa pati qasrin ing dalam mongguh kaul asar urang ngalanjutkeun tentang zina lamun aya jelema ngalakukeun zina boh lalaki boh awewe ieu ngarumpak larangan Allah maka di dunia kene dikenakeun sanksi sebab eta jelema geus ngarusak keturunan anu kudu dimumule diperbaiki dirapi-rapi turunan ku ayana perzinahan rusak turunan lamun aya jelema bisa ngaji ngan anak jadah moal dibere kekuatan ku Allah nomor kedua tetep engke bakal dicemooh baik aya baik kayak di pertengahan gitu jeung makruh jadi imamna kan jadi hese tah urusan kunaon cenah bisa kos kitu lantaran nyana dibere teu bisa kuat ku Allah hasil kos kitu dan mantak di akhir zaman ayeuna mah muringkat bulu
baheula mah urang ngadengen nu zinah teh di Jakarta, Bandung, Surabaya, kota-kota besar pantes lantaran campur aduk. Kuari mah geus teu kudu ka grogol-grogol, teu kudu ka Jakarta dihareupeun imah urang perzinahan ambalaya. Komo tahun baru nanarahona tah jelema kula mangan sakadar berarti iman jelema teh kararieu geus teu tararahan uji lambang tina kebokbrokan geus nampak di hareupeun urang. Beres nu ngarora keneh mah kolot ge masih nyeungeut petasan kolot mah kolot, masya Allah. Haju tas inget pesat petasannya naka imah di tengah jalan aya si mbak nu teu laku. Haju si mbak nanya jadi kolot ya Allah ya Rabbi geus harese. Kenakeun sanksi maling aya sangsina mabok aya sangsina zina aya sangsina had sanksi. Lamun sanksi instruksi tinu maha kawasa nu ngadamel langit bumi katut eusina nu urang teh nangieun nyana nu kudu nurut ka anjeunna kemudian teu dilaksanakeun sanksi ieu maka nu boga kewenangan untuk ngalaksanakeun sanksi bakal dipanggil jaga dirobul jalil saha pamarentah. Sieun urang lari ka kursi jadi pamarentah teu ngalaksanakeun instruksi Allah neuk kamarana urang jabakal kapanggih keneh jeung Allah. Ngaler ngidul ngetan ngulon teh srok kawa kapanggih deui jeung Allah bakal ditanya. Yahoeun deui Allah. Rempan. Jadi lurah ngeunaheun ayeuna jadi camat, jadi bupati, gubernur, presiden. Asa nikmat ayeuna diagung-agung di bapak-bapak. Ke di akhirat dipanggil selama ngajabat aya sabaraha rakyat anu zina pernahkah hiji bae dilaksanakeun undang-undang henteu cek badehna atuh geus tuh disareret ka neraka gaji 3 genep 10 15 juta 20 juta nomere 10 juta 100 juta dibandingkeun jeung di kulub naon-naonan dipanggang rada terus paling di dunia beli imah beli kendaraan we kawin deui sakitu dibatasi ku umur 50 60 70 80 mah geus tuh tapi di akhirat dibeuleum disate masya Allah tetap di kitu-kitu ge mata hate teu beunta bae lantaran geus dicap ku Allah fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada gering hatena gering hate walahum adzabun alim. Ketika aya jelema zina baik sama-sama suka atawa mustajarah sewa menyewa apem di
disewakeun atawa karena Allah mubiatin ngamangga-mangga Masya Allah barang nakuyana geus dimumule dibabagus aju dibikeun gababaturan nu hayang los dek dipuatan sababaraha urang gelos mangga bae atawa mah tetep bae yuhaddu wajib dihad Masya Allah syaratna syartuhu at-taklifu hari syarat wajib hajina bohran jamboh jilid baik anu migawe atawa anu dipigawe at-taklifu kudu geus kataklif ai kataklif teh kumaha hiji dewasa taklif mengarana mereka dua sempurna akalna geus atuh budak leutik mah mun zina teu wajib dihad sebab can taklif aya lalaki umurna 10 atawa 11 tahun can gataklif ajunyana ngalakukeun zina teu wajib dihad budak leutik wa majnunin nu edan zina teu wajib dihad lantaran teu kataklif entak lamun embung ditaklif edan harak aman Masya Allah ila sakrona kecuali jelema nuere teh kapan goer mukallaf sebab hilang akalna tapi andai kata aya jelema weure nginum bir mensen pot gajeng lain-lainna ekstasi bagadon misalna zina adbae sanajan weure goer mukallaf sebab weure ngahaja wajib dihad kuari mah boro-boro ngaharepan awewe mabok make pel ceramah ceramah ieu nginum pel ceramah make magadon tuh molip ektas ceramah ceknya kalau nggak pakai itu nggak bisa ngomong atuh ngomong-ngomong ting sia goblok hayang-hayang ting itu sia ngomong mendingan nganasehatan awak sia bae heulanana tuh berarti lain rek nganasehatan bisnis kelas neraka eta kos gitu. Oh, Masya Allah. Ya akhir zaman orang datang ke zaman model kos gitu. Wa ilmu tarimi jenyaho kana diharamkeunana. Kaya ning aya informasi di para aulia, para ulama, para kiai nyaho bahwa zina teh haram. Lamun teu nyaho bahwa zina haram teh nyana anyar asup Islam na sugan teu haram zina can ngaji ngana karak syahadat hungkul zina teu wajib dihad atawa hirupna jauh aya di pagunungan nu teu pernah aya informasi boro-boro HP televisi koran teu aya ieu mah jauh kaya ning di kutub atau di luhur gunung keur carita kuari mah eueuh anu teu kaasupan informasi eueuh mana di kutub ge HP aya televisi aya di gunung leuwih tibatan diulang
Tangerang makuari lamun ningali urang parabola saeutik. Terus urang ningali parabola di daerah saeutik, tapi mulai kalemburan Pandeglang ka ditu. Beuh poara. Komo Ciamis, Tasikmalaya. Ka pagunungan-pagununganna puara bola malulu. Garut. Ka kiai-kiaina hees di parabola. Dek kumaha tuh benerna negara aja agamanya geus kos karar itu. Beki ka dieu dikiaikeun lain beki waro. Beki ingin mengetahui tentang kelazatan dunia, kemewahan dunia. Ulah diharapkeun agama kudu beres. Ulah diharapkeun lantaran boga maksud hayang ngeuneunahan. Menelusuri informasi bagaimana di Amerika, bagaimana di Inggris, bagaimana di Belanda. Lah maningan ge urang teh neangan informasi kumaha ieu hate supaya lulus, supaya hijabna sehingga mengetahui tentang keagungan Gusti Allah. Eta nu sakuduna mah. Ya lain ilmu dibere, kudu dibere ilmu pakai pamer. Urang can bisa khusyuk bae ge salat ieu teu panasaran si kiai. Aya naon sih di diri aing kok teu daek khusyuk ieu salat, aya naon sih hayangna riya bae, aya naon sih ujub bae. Ta eta teh panyakit eta kunaon henteu diolah kunyana, dideteksi kunyana sehingga setik-setik dieueuh. Ieu mah panasaran mun can boga parabola. Kumaha sih ieu muka internet kumaha ieu di dieu coba kumaha blogna coba kumaha coba hayang hayang menelusuri dunia itu lah tuh lah sok kayaknya kos gitu nggak di jero rame kajin cuma gimana kula mah cenah geus imanan ieu boh aya nu mere guruna tah kieu mukana tek coba ge bareng dibuka jauh hijab ya kana ieu geus dileungitkeun ku Allah hijab tolol jadi wah aya nu make kutang gede wah tolol teh coba eta nanaona. Masya Allah. Dunia jadi kos lain dunia ada orang. Nomor kahiji kudu taklif. Nomor kedua nyaho karena diharamkeunana. Andai kata teka taklif atau teu nyaho teu kudu dihad. Atuh deuk dihad kumaha aja nyaho ge henteu. Kumaha ongkos maling teu nyaho juga teh haram maling banyana korupsi bae. Atuh aman-aman bae. Pejabat korupsi miliaran, saya enggak tahu, kirain saya enggak haram. Ya udah, tenang aja. Tenang aja enggak apa-apa. Ntar di akhirat coba bagaimana lu. Sekarang lu ngumpet-ngumpetin lu. Gue juga tahu lu ngumpet-ngumpetin lu. Bilang enggak tahu lu. Biarin udah aman-aman saja. Ntar umur lu berapa lu? Berapa lagi? Ntar di akhirat lu di sidang nanti kamu tahu apa enggak, rasain lu. Antep kan orang aman kan gua. Bebejannya teu nyaho haram. Aman kan, udah aman di dunia lu lolos dah. Ntar di akhirat lu lolos enggak neraka jahanam lu. Ayo guys, pokokna mah. Geus digitukeun bae ku urang. Allah karim. Zaid Muhson lantarannya seorang manusia dewasa merdeka pernah ngalaksanakeun kawin secara akad anu sahih. Tah berarti muhson. Induna ge sarua seorang wanita anu manehanana mukallaf merdeka pernah nikah dengan pertikahan anu sahih zina muhson.
keputusan Gusti Allah ketika aya jelema anu muson mesti dikenakeun sanksi hadna hadna ar-rajmu ranjam wa haddul muhsan ar-rajmu muson teh mukallafun hurun jelema anu mukallaf tur merdeka tur pernah ngalaksanakeun nikah anu sahih eta ngaranna muhsan kudu diranjam teh di alungan batu timpahan segegede pereup batuna nyanana siap lamun dek lumpat bae tenden diliang nyeun liang 2 meter setengah 2 meter ka 2 meter kemudian nyana asupkeun timpahan datang ka pae ranjam ceger hayu masya Allah mana ting meureun malalancerna getih teh terus datang ka pae lamun di dunia diranjam di akhirat aman namun di dunia teu diranjam di akhirat parahan di akhirat banding di dunia mah kanyerian pae di akhirat pae di akhirat pae iku gede-gedena dosa zina datang ka diranjam sampai pae ya Allah ya mun ieu dilaksanakeun walil qisasi hayatu ya ulil albab dengan hukum-hukum qisas dilaksanakeun qisas hayatun aya kahirupan anu tentrem indah loh jinawi ya ulil albab hai jelema nu baroga pemikiran hate nu sampurna ketika teu dilaksanakeun berarti teu boga nurani teu boga hate nu hebat nu bagus sebab ieu barang buruk diantep urang lamun nyaritakeun nurani kebalik lamun make hukum demokrasi liberal ketika aya jelema muson ranjam dianggap tidak punya nurani sebab dedeleuanana sakadar dedeleuan mata zahir tidak punya nurani manusia masa sih orang harus dibunuh tapi lamun neuleuna make hate make kolbu justru eta teh biang kerok eta teh nu kos kitu teh barang najis kocomberan diantep di negara urang berbagai kocomberan nu bau teh lain lalagaan bau WC mah ku urang teh kudu disedotan bau kocomberan mah kurang diamankan berbagai babauan tapi babauan batin kurang diantepkeun mantak bahasana ge ya ulil albab hei nu baroga hate nu sampurna mun ngalaksanakeun ulil albab mun teu ngalaksanakeun teu boga nurani teu boga hate teu boga qalbu bagus sarua pada bok-brokna sanum kan wajib non gitu ngalaksanakeun anak pamarentah berarti pamarentah urang bok sia nu neruskeun aing mah toser doang bro besi aya pemerintah siapa yang bok kami tidak senang dibukakeun melalui kacamata Al-Qur'anul Karim lamun nuturkeun sungut aing mah sia nyalahkeun ka aing Islam teh sia Islam tuturkeun Al-Qur'an ulah nuturkeun sungut aing mah sabeda sungut aing Al-Qur'an tuturkeun tah kos kitu ngaku sia bok aing aku mah tuh daek sia di kanarakakeun siap di neraka mantak pemerintah teh kuari siap ngagejebur ka neraka setiap lu jadi pemerintah berarti siap dipanggang sakitu bae mulai hese-hese dia teu daek ngalaksanakeun ieu nya ti Allah diatur ku Allah praknyana
keluar tina aturan Allah. Gara modar sia. Kuari sia. Wae. Engke ku aing dikeprokan sia. Hidup. Naon sia hidup? Hidup. Neraka jahanam. Ayo sia kuari. Nya da hayang dihormat. Engke lawan tah. Malaikat seret habak. Gusti Allah ada ringgis sieun wari wageuraheun ganti mobil lah cenah aing momal ngaji deui minggu hareup masa anu nita ide sia ka ditu ngaji di nu sejen sia anu ngameunangkeun zina anu kitu naon gara-garana ngangeunah-ngeunah di dunia Allah saditu di dunia teu pernah ngerenyet hate acan sia awas ini sia kuari keneh habeh ka nyawan ku batur aduh sia acak cawat aing gaduh ngaji atuh sia teh ya lain ka puncak ka ditu ngaji pajarna mah heueuh henteu maaf henteu tadina bupati ge ngaji ngadenge kitu sieun ulah ngaji ulah rekrut usia Kiai Golkar itu ngaji kerenyet moal hate sia emang kumaha gitu sabarukna ngaji teh kumaha ieu nu heset teh ngerenyet atuh hate kos urang bawa ka awewe kerenyet ieu ka neraka ge tah supaya ngerenyet sieun kerenyet ieu mah aya ka KPK sieun aya ka neraka henteu goblok tolol mun ka KPK mah sapira KPK teh melah saukur kitu heureuyan mah sieun aya ku Gusti Allah boga neraka teh sieun pejabat goblok meureun teh mah kitu ye ulah kitu cenah kitu bae ja omongan sia teu ngarenyet ye cenah henteu kula mah henteu kumaha ngerenyet bahasa etik aya tanda deuk salamet endek doa encan endek masyaallah baharai sieun ieu pamarentah kudu daya walau ini gaya bahasa patau sanajan seorang mosona kafir zimi anu bayar upeti di negeri urang anu nyana nolongkeun kana hasapahna tetap ranjam masyaallah kuari malah difasilitasi ku pemerintah teh untuk orang-orang non muslim. Mengapa pabrik minuman keras tidak ditutup? Cek pemerintah penyediaan orang-orang luar. Mengapa di hotel dibebaskan penyediaan untuk orang non-muslim? Mengapa penyediaan supaya jangan betah di negara orang dengan alasan seperti eta. Heg bae, mangga bae, buat kumaneh aturan-aturan emang Allah teu nyahoeun. Sakedeung deui umur sia pencet sia ku malaikat Israel. Hulu sia gepeng sia. Hayu sia geura. Ngeunah kuari. Tuh, deuk kumaha coba ieu urang. Ya Allah. Mantak waktu kula ditawar jadi presiden. Tuh hayang-hayang tuh. Emang saya nawaran presiden ka Kiai jurig. Baru-baru jadi presiden aja. Ijazah SD ge kambuana meureun teu kuat. Teu puguh nyikut. Jelema mukallaf merdeka pernah ngasupkeun hasapahna melalui palawangan hareup. Jeung pernah nikah anu soheh. Eta adalah muhsot ambalayah kuarima di Indonesia. Ambalayah kuarima di Indonesia. Nu pamajikanna laporan ka kula salaki kula zina jeung tatangga salaki kula zina jeung simba salaki kula mabeukeun jasa jajan di luar.
lain hiji lain hiji Cikupa nu laporan loba jasa di Bojong nu laporan gak kula loba beneran gula lain lalagaan Jati terus Patanun teteangan Sukamantri doang. Insyaallah eta ku hebat-hebat deui Sukamantri. Maksudna henteu di dieu. Di luar mah terus. Gusti deui kumaha coba ieu. Iwan nu geus keur boga keneh pamajikan, keur boga keneh pamajikan, masih pamajikanna nyaho. Ulah kaget lamun aya nu bebejak ieu ka kaula mah ya, ulah kaget ya, ulah kaget ya. Aya seorang wanita boga salaki booking ku hiji lalaki, ternyata si lalaki ge boga pamajikan. Terus ditayakeun ka tempat tidur pamajikanna neuleukeun di dieu. Da kumaha cenah? Da kumaha cenah eta kula ge muringkak bulu jeung bener dihandap ge muringkak deui. Ieu naon pamajikanna di dinya neuleukeun. Masyaallah karim. Ieu mah geus biadab sato ieu mah. Masyaallah. Daripada zina kos kitu mending kawin. Jeung nu sejen nyandung kajeun marah tanaon. Pemajikan he nyaho kena marahna nunjal ke mana daripada kos kitu atuh mendingan kawin. Je. Ceceknya na doraka kamakeuan ngabohong bae lah dibandingkeun jeung zina mendingan kawin. Nyandung habak. Daripada zina kitu mah kudu mah masyaallah disaksian ku nu kolot ku pamajikanana eta pamajikanna teu naon dimake nu batur. Teh laporan ka kula. Ieu mah banyak. Beuh jeung wartawan jeung aing hebatan aing. Kuah gitu Masya Allah sebab naon kan minta perlindungan pemajikan deka saha aing berlindung susuganan we meureun ku kiai didoakeun kan gitu susuganan nya lagi setengah hate ka aing ge sarua. Masya Allah karim biadab lain lalagaan ieu. Aduh cikula suami ibu dah ka dieu kita kada suami ibu kita kada maksudnya kita nyandung pamajikanna kita kada nu saurang tah mun pamajikanna kitu kunaon supaya ieu pamajikanna teh diajak ngaji ka mana bae nah sia teh pernah ngaji ceukna ceuk salakina nu laporan ka kula pamajikan kos kitu Juli dituna kos kitu laporan masyaallah kan biadab nanti nyandung aman nyandung mah di dunia rariweuh ge di akhirat mah aman. Sia sareri ge kosna becus nyandung kada boga dongeng di akhirat jelema ngarumpul kabeh triliunan manusia. Tanya ku malaikat, hei manusia, hayang ka mana ieu karumpul di dieu? Surga. Cek malaikat, lamun seperti kos kieu ye ka surga hese teknya. Antri hiji-hiji hese, sakaligus ge hese, maka iya aya aturan ti Gusti Allah nu gagah waktu di duniana nu berani waktu di duniana misah belah katuhu anu teu gagah teu berani belah encak cak lalaki berani naon ya berani nyandong wah awewe anu di duniana dicandung salakina anu berani nyandong katuhu anu di duniana teh nyandung kencang insyaallah. Maksud lalaki ieu lamun dikakatukeun ka sorgana ti heula. Wah mantap. Oh, nu nyandung angkat jempol 4. Awewe nu dicandung ka katuhu, lalaki nu nyandung ka katuhu. Suami istri. Hai geus siap. Aya jelema nyolonong ka dinya. Set. Cek malaikat sieun nyandung teu? Henteu. Ieu mah teu meunang, ieu mah nu ditiheulakeun ka sorga nu nyandung. Kula titah ka dieu bae ku pamajikan sakana ieu tuh di ditu. Teu bisa cek malaikat, teu bisa. Kula dipaksa keulah ka dieu bae. Cek mana pamajikan?
tuh gerokeun malih ku malaikat gerokeun hei kunaon salaki tidak kadinya bae aya beti heula cek nya teh bantu nyandung kukula di dunia waktu di dunia nyana tidak nyandung teu daekeun cek nya geus dititah ieu mah geus dititah teu daekeun bae bener sia waktu di dunia titah nyandung boro-boro pugundeg ge kakarak endeg doang nya bagus mah nyen kokoprak cek nya teh hati sih kunaon dititahan ka dieu bae cek eta awewe bongan teu boga keberanian cek nya padahal malah tuh kula marah bae sapira awewe jabuktina batur ge nyararandung marah henteu naon tan mata ku kula tita kali itu we bongan teu berani waktu di duniana ya malaikat ku sebab teu berani jadi kula ieu pandeuri ka sorgana berarti itu diribut wah ribut tuh belah kenca malaikat ke tenang ya kuda udah ribut nyalahkeun ka salakina pemajikan raribut didinya masa diteruskan dongeng nyaradung kabeh gitu. Malaikat rara nenangkeun jelema ribut naon ini pakai karibut bongana salaki itu boga keberanian tungtung nama kami pandeuri ka sorgana oh didegung-degung mupa majikan sia-si candung aing keur ieu atuh sia marah bae atuh marah ge moal kebel aing jangan geus ge marah jangan moal naon wah teu daek nyandung tungtung mah pandeuri ka sorga cek awe minggu hareup aing moal ngaji Allah ribu pas belah kanan segera surga sedih kan nu kiri sedih tuh geus kieu geus nasib cak salakina atuh lalu bawa omong lah tuh geus mantep ke pas pintu pertama anu nyandung adil masuk yang tidak adil segera ke jahanam. Wah sia tadi aja pendek nyandung terjadi bohong aing jak jana aja duduk kencak hei itu ketejaradi kunaon itu tejaradi tengah romongnya nah tengah romong cari cing hei pancena ka sorga itu makan ke terus tuh itu mah terus iya kok ente itu mah nu terus nu jujur jeung adil nyandungna Aisyah ya ngomong tungtung nama aing teh heula ka neraka tah kakara dirinya lalaki nu ieu teh tuh kadena aing teh nu mantak teu nyandung bisi teu adil ieu tuh kakak usahakeun bae cek nya tuh itu bagus kunaon tuh ka surga boro-boro di akhirat urang di lapangan terbang itu jidah bagi King Abdul Aziz neuleuh jelema berangkat urang si berangkat tamual batur berangkat urang berangkat tamual eta sakitu ge endeu ka Mekah komo ieu mah surga nu nyandung bisa adil dadah ka urang ngadadahan sia urang baongana sia keur ieu teh nyandung mantep jasa tuh cak nu di kiri tah rasakeun kana teu adil jahanam leg-leg ku sia heula jadi nu nyandung diheulakeun nu adil ka sorgana ti heula anu teu adil ka nerakana ti heula alhamdulillah ya rabbul ada tungtungan nu dikencat teh tadarariuk bedame nya kalah urang salah kabar bae tuh jadi lo jelema ka neraka kitu ngan itu nu ti heula mah kabita cek nya geus nikmat jasa tah jang pertimbangan urang wari kira-kira geus meujeuhna mah usaha aing eukeur rada maju awak sehat haju awewe na aya nu daek dicandung deh aku nyandung masalah eta sorga masya Allah
asana hiji bae mah aya nu balik ngaji ke nawaran ka salakina hiji bae mah meureun aya lah kayak ditunggu laporannya. Aduh aing teu kuatna laporanna rariweuh bae nu nyandung teh eueuh bae Nu ngeunah eueuh nu laporan ngeunah eueuh ribut bae nafsu. Padahal hirup di dunia yang moal kebal sanajan harta babagi geja atuh dahar-dahar keneh cenah beusi kacokot kunung ora deuk lila emang deuk lila hirup di dunia aja moal atuh ceuk urang mah bala lager bae sih itu tah. Aduh tah malaikat tenang guys cek malaikat tugas saya telah selesai soal pernyandungan ke bagan tidoi malaikat mulai Masya Allah lah cenah ki uji cek awewe kos gitu nya nama asal ke bagiliran kos gitu bae julah bae la fasidin teu kudu dihad jelema anu musod melalui pertikahan anu pasid nurutkeun cekaul Allah. Zain nikah kanyindun kebenaran waktu pertikahan teh lain make wali nu bener nu kuduna bapana ai prak nu ngawalian tatanggana bapana aya tah ieu pertikahan teh pasid atawa eueuh make saksi pasid teh pertikahan teh atawa saksina teu adil pasid na ieu Zaid teruskan ngalaksanakeun rumah tangga tidur bersama mus ngan barang ditaliti horenganan hajunyana zinah jeung nu sejen buan muson tah barang ditaliti horenganan pertikahan Zaid jeung Hindun ieu nikahna pasid ketika Zaid zinah jeung Sarwiti ieu teu kudu dihad sebab teu kudu diranjang sebabnya nak statusna bener mukalaf merdeka tur pernah nikah dan pertikahanana pasid akadna sebab teu aya saksi atawa teu aya wali. Masya Allah wal asahhu wallahu a'lam bissawab.